Wargi aya keneh teh nu ngange nu kieu naon cing ya teh di sim kuring mana minana teh kolotok jang ya kolotok domba tuh ya teh didamel teh na kayu nangka tuh kata napi heras jadi sada aya ieu aya kantilan nah saya teh acan diangokeun ka domana ngange heula nu kieu maksudna kange naon cenah ieu ya teh selang supados biasana mah aya nu kulit jadi diang heula supados geus ieu na supados henteu nyerieun engke kena punuk domba. Nah, carana di kumaha? Di kieu. Tutorial ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gede. Dia. Nah, tuh. Lesat kencang itu anak jang. Nah. Kangen naon cenah ieu teh? Sanes penghargaan ieu teh, sanes. Kan ieu posisina sim kuring teh domba teh anakan. Sok dilepaskeun ku sim kuring mah. Engke bilih dilepaskeun tanggal milarian upami dicangcang bilih pabelit kan dia bilih tanggal milarian mau di video meureun cicing heula tuh milarianana teh engkeun teh kantun kupingkeun ya di mana ya suara ieu gitu tuh kan ieu selangna ya kange supaya ieu na teu nyerieun tuh ini coba lesatin jangan sana tuh jadi disadang teh keletrek tuh nah gitu artinya iya teh jadi tip kangen ngurus domba zaman dahulu masuk ya kangen kolotok bak kira tuh ini kira tuh itu teh bisa dapan kekelecekan tuh jadi ke kuping ke upami domba ieu posisinya di mana ya upami aya nama GPS ya teh GPS alami itu kieu tah jang cara kana anak jang tah ngenutur ke indungna oke jang tah tuh nah baik itu lesat nah gitu warginya bila nusok nganggo keneh kolotok seperti sim kuring kieu komennya di bawah video sim kuring atur nuhun sing sarehat sing sarukses lah. Nih jang leungit jang